Bapak Ibu hoyong gadung urang kali soleh teh? Kedah di syariatan Bu. Pertama cek dina kitab syarah kudu lujen, lamun hayang boga budak soleh bahan baku pibudakeun kudu halal. Alhamdulillah urang dia kasabna halal, mudah-mudahan turunana saroleh. Cuma hayang boga budak soleh barang dahar padu capluk we bangkong hejo dicobek. Orai kadut bayawak disate. Ya. Mau jadi budak soleh sabda Rasul idah halal halal bahrojal halal. Wa idah halal haram bahrojal haram. Asup nu halal halal teh sae. Dijieun budak bakal sae bakal soleh. Asup nu haram keluar bakal haram. Gampang nyarekan budak, boga budak goblok haram jadah. Tadina bahan bakuna kurang halal. Ya. Jadi nu berkah hiji bahan baku pibudakeun kudu halal. Imadina datiahna Bu sepertinya kan. Nya. Datiahna disebutna ieu halal. Cobaan geuna ieu bismillah. Wa imadina prosesna. Datiahna halal tapi prosesna haram mah moal jadi budak soleh. Mana menang maling, nipu, korupsi moal jadi budak soleh. Korupsi teu kudu partai gede, tiba heula teu anggeus-anggeus. Hambalang, Senturi, IKTP, ting kamarana eta. Ayeuna nu geus jaradi pangsiun mantan-mantan menteri ditarewakan. Geus da, geus akal lieur. Di lemur oge tukang macul coba di lemur abi korupsi leuletikan. Usum nyawa dibere ku nu boga sawah teh ududna opieunana kadang-kadang dipangliwetkeun. Aya nu bogana putpet galengan beak dipacul. Eueuh mah ngaradu bako we. Eta korupsi leuletikan. Hasil kitu jadi budak moal jadi budak soleh. Nomor kedua Pak, lamun hayang boga budak soleh nyeuna kudu aya pemanasan. Ngadungah heula ulah garabagan. Salaki gawe Jakarta, Bandung 2 bulan karek balik sono ka pamajikan geus nyetek kana mun-munan. Pas nepi ka imah panggih jeung pamajikan di lawang panto, pamajikan di samping, dibetot sampingna teh muter jiga pangal. Rangsel ge masih kena digandong. Nu kitu mah lamun diijabah jadi budak bakal garabagan. Garabagan mah cininin ge diingu kalah pae. Toed juga. Cek ulama, Pak, ya sunat nama memeh der teh happy-happy. Salat sunat panganten heula 2 rakaat. Usolli sunatal li japab atau lil arus, salat sunat panganten rakaataini 2 rakaat. Osok salat sunat heula memeh der. Beres salat sunat ngaji Yasin 3 balen.